Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasupri para wargi kumaha ramang mudah-mudahan sehat walafiat aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dinten ayeuna sim kuring batin neraskeun hancan anu tadi katunda dina bagian anu ka 13. Nah, mangga urang kawitan baeder maranco ka sadayana. Mangsa alam harita dipiliwengan kira-kira mah tengah peuting harita. Tengah peuting leuwih saeutik meureun kira-kira mah setengah satuan. Dipiliwengan harita aya 2 jalma anu keur pancung nangtung anu saurang mah harita ngagoler teu empes-empes. Eta jalma teh geus maot alias geus paragat nyawana nyatana Ki Jarmo. Sedangkeun 2 jalma di mah harita adu hadeupan Bah Sakuta jeung Urwani. Pok harita Bah Sakuta cemarita. Mun gitu cara nama orang teh kudu patelak heula mun Urwani. Mun teh mah kula anu unggul maka kula anu bakal ngawasakan diri anjeun. Tapi sabalikna mun teh mah anjeun anu unggul maka anjeun bakal ngawasa ka kula. Teu naon satuju. Urang mimitian tarung da. Urwani. Kula mah geus siap teh tadi ke Sakuta. Sok serang kadinya, tiheula, anjeun heula tiheula nyerang. Ok lah, mun kitu cara mah. Tadaya jurus tangan iblis ya. Curilat, Bah Sakuta harita ngacurilat. Ureup katuna harita ngadius bangbaraan dek ngedor kana dadana Urwani. Tapi dina waktu harita Bah Sakuta kaget lantaran Urwani ngaleungit les keplos. Serangan Bah Sakuta harita ngaplos kena angin. Dina waktu ngaplos kena angin harita teka nyahoan datangna. Ujug-ujug hiuk jablon. Tonggongna Bah Sakuta harita dijejek ku Urwani. Selantod kebru. Bah Sakuta harita nyelontot namruk dina taneuh ku sakali tenggelan. Korejat Bah Sakuta harita hudang deui. Tapi kakara oge hudang. Hiuk jobet. Pipi belakatu harita nu nampiling. Bah Sakuta harita kaget teh bae. Harita ngadalegdeg ke belah kenca. Untung harita bisa mancukeun tangtunganana. Hiuk harita suku Urwani harita ngarengkas kana 2 sukuna Bah Sakuta. Hiuk berat kedabaut harita Bah Sakuta mebet kana taneuh. Barenjang mebetna kana taneuh harita dipindok deui bae. Hiuk jebrol jerawet cedak hiuk gebro. Beungeut Bah Sakuta harita dipindo. Dada oge sarua dipindo, careham dipindo deui. Pogoe Bah Sakuta dina waktu harita rada bingung oge kumaha carana bisa ningali kana sakabeh gerakan Urwani. Sementara harita dada karasa nyeri banget ke sarua nyeri, malahan make kecap ngucur harita maseuhan kana bajuna. Bangga warasya Urwani. Modong kieu atuh tarungna goblok. Sia makalakeun kah? Alah, sia makalakeun kali cik sia ngaleungit wae. Deulekeun atuh jirim sia teh goblok aya. Deulekeun. Tarung samodel kieu mah teu nyatrian teu. Kumaha we carana mah? Kumaha kula eta mah? Dina masalah ieu mah aturan naon-naon eueuh. Anu penting mah bisa we ngelikeun lawan. Mun anjeun memang jawara, sok keterukeun sakabeh ilmu anjeun teh Sakuta. Bah Sakuta harita nangtung barejeung cemengir nahan kanyeri. Atuh da geus sabaraha kali dipindo pogoe teu nyeri kumaha tuh mangka ngagunakeun tenaga lapis anu rosa Urwani teh. Bah Sakuta dina waktu harita memang geus tatu tapi can parna teuing. Masih kena bisa nangtung malahan masih kena bisa ngawatek elmuna dina jurus dampal iblis. Bah Sakuta harita ngareretan disabodereun eta patempatan lantaran badan Urwani teu can katingali. Di mana posisina can katingali. Sok senajan dina alam harita memang alam peuting. Rebah peuting deui. Katabah ngaleungit pogoe bingung pikeun Bah Sakuta. Di mana posisina Urwani harita? Urwani harita pancung nangtung di hareupeun Bah Sakuta. Mun diukur ku lengkah mah aya kana 10 lengkahna. Seperti nama dina penting ayeuna kula anu bakal unggul Bah Sakuta. Tadah serangan kula ye. Hiat!
curilat. Urwani harita ngacurilat. Jurus ini digunakan ke Urwani memang luar biasa hebat. Hiuk, hiuk harita. Urwani nenggelkeun harita perep lengan katohuna harita kana dadana bahasa kota. Hiuk jeblot kali deug bahasa kota harita. Mundur deui bae ka tukang sababaraha lengkah. Dina waktu harita Urwani ngarasa bungah lantaran musuhna teu bisa ningali ka dirina. Sat harita Urwani napakeun lengan katohuna kana taneuh. Saterusna mah harita ngajumpalikeun badana sabaraha jumpalik bareng muterkeun sukuna. Hiuk, hiuk, huk terbenan Urwani harita muter. Sabadana muter kitu dua sukuna Urwani harita keuna pisan kana dadana bahasa kuta. Hiuk jeblot cengkang. Oleang kedebut. Bahasa kuta harita mambut kena taneuh. Kejelok mutakeun getih harita lalambaran. Bahasa kuta harita ngerasa wirang oge lantaran dirina geninganan ku sababaraha geprakan geus teu bisa kukumaha. Kabuktian harita teh bahasa kuta teh roboh malahan mah teu bisa hudang deui. Dina waktu harita bahasa kuta memang lamun dipaksakeun mah masih keneh bisa hudang. Tapi bahasa kuta dina waktu harita nyin siasat sangkan Urwani teh nembongkeun jirimna. Dina waktu nembongkeun jirimna mah bahasa kuta boga rencana yen kang gunakeun jurus mata iblis. Jurus mata iblis ieulah. Jurus mata iblis ieu anu bakal ngabinasa atawa ngerehkeun Urwani. Sapadana bahasa kuta harita ngacongkeng nangkarak bengkang. Urwani teh bener we. Wirasatna atawa tateguhanna bahasa kuta teh bener Urwani harita nembongkeun jirimna. Teteh geningan ilmu kesaktian anjeun teh sakumaha geuning bahasa kuta. Kabuktian geuningan ku sakali ngajejek oge namru geuning. Anjeun memang hebat Urwani. Kesaktian anjeun memang hebat. Allah. Kula teu mimiti ayeuna mah. Beun bae lah. Dek ngaku elewe ka anjeun. Lantaran eueuh deui cara. Eueuh deui cara kula. Dada karasa engap kieu ya. Alah. Tegena kula mah. Ari kieu cenah taluk we gahaja Urwani. Bahasa kuta dina waktu harita keur nyieun drama taluk, pura-pura taluk cenah ka Urwani. Sok padahal sebenarnya mah lain pura-pura taluk teuing. Memang dina ge geus boga naon, geus boga rancang pikeun ngalehkeun Urwani ku jurus mata iblis. Bahasa kuta harita ngunial hayang diuk tapi menikeun ka pabregeg lantaran karasa nyeri. Nah bener anjeun teh talo ka kula sakuta. Bener. Nah anjeun teu percaya ka kula. Ya bisa bae anjeun teh pura-pura. Lantaran anjeun teh termasuk jalma jahat. Sarua anjeun oge jalma jahat. Naon kitu permasalahanna. Kula sarua memang jahat. Pada jalma jahat mah tang tuwe. Ente bisa ka percaya gitu bae. Kula mah yakin anjeun teh pura-pura. Ya mah geus ari pura-pura mah sabodo kumaha anjeun eta mah. Ngalamun pura-pura berarti kula mah dek indit we. Da lantaran geus ngomong taluk tapi anjeun mah geuning teu narima ka kula. Cek anjeun lamun kula taluk maka anjeun teh bakal ngawasa ka kula. Di titah kumaha ge kula teh kudu tunduk patuh ka anjeun. Kitu tah. Dina peraturan ge bener teu? Bener memang kitu peraturanana. Kula nanya deui ka anjeun. Nah bener anjeun teh taluk ka kula. Bener. Kula mah memang taluk ka anjeun. Sok ayeuna tulungan heula kula. Lantaran ka nyeri kula beuki heula teh beuki nyanyautan kieu ye. Urwani dina waktu harita percaya weh kana ceritaan bahasa kuta. Nu antuk nama Urwani teh harita ngadeukeutan ke bahasa kuta. Dada kula ya nyeri ya. Mun bisa masuk buru jageurkeun ubaran. Lah, ngajengak euy. Ngajengak kieu ya aduh. Dada eungap sesak deh aduh. Urwani harita ngadeukeutan ka bahasa kuta. Bahasa kuta dina waktu harita geus siap-siap
manehana teh bakal ngagunakeun jurusna. Ting bakal hasil ting moal tapi anu jelas mah dek ngagunakeun jurus etanya jurus mata iblis. Urwani harita tepak deku berjeng ngaragamang nyabak tatu anu aya dina dadana bahasa kuta. Dina kayaan gitu bahasa kuta ngareret kana beungeutna Urwani anu make topeng teh. Buk Urwani mah harita panjang riabane katebak ku angin. Dina kayaan kitu Urwani memang teu curigaan naon lantaran geus percaya ka bahasa kuta. Percaya kana caritaanna yen geus taluk ka dirina. Bahasa kuta neuteup harita kana beungeutna Urwani. Parasat harita tina dua panon bahasa kuta. Harita ngaluarkeun cahaya pogo we. Urwani harita kaget. Buru-buru harita ngagubrakeun pada nakatana. Kedabeut Urwani harita mebeut kana taneuh. Lantaran memang dirina ngahaja hayang mebeutkeun maneh kana taneuh. Parasat cilugir harita taneuh anu kakeunaan ku cahaya tina mata na bahasa kuta atau panona harita ancur paburisat. Eta taneuh teh ancur paburisat. Urwani dina waktu harita buru-buru nangtung barejeng ambekna kacida. Beungeutna Urwani harita lamun teh mah dibukakeun topengna mah kaciri meunikeun ka bareuba-beureum. Pangkawarah teh langgeng anjeun teh sakuta. Cenah teh anjeun taluk tapi buktina mah geuningan anjeun teh bohong. Mun kitu carana mah kula geus moal asa-asa maragatkeun nyawa anjeun sakuta. Las jadi Urwani harita ngaleungit deui. Pogo we bahasa kuta kaget. Cana oge beres kana kagagetna. Hiuk cubet. Celina harita kenca kato teh ditenggal ku Urwani. Kolepak harita bahasa kuta mebeut kana taneuh. Lang. Sok sanajan manehna teh jawara tapi kakeunaan ku jurusna aswina Urwani mah harita meunikeun ka ngecalangeng pisan teh nyoan oge meunikeun ka langsung kararoning. Dina kayaan ngagoler kitu harita sat suku Urwani harita ngejejek kana ti korona bahasa kuta. Bahasa kuta harita nyeklan kana suku katuhuna Urwani diceklan pageuh pisan. Tapi jejekan Urwani oge sarua pageuna di malahan mah beuki tarik, beuki dilatih, beuki nyedek kana ti korona bahasa kuta. Anjeun memang kudu modar sakuta. Ulah geus teu percaya ka jalma seperti anjeun. Hampura ieu mah hampura. Etrat Urwani harta ngagunakeun jurusna, ngagunakeun ilmuna malahan ngagunakeun tenaga lapis sapinuna. Pikeun nyajak ti korona bahasa kuta. Bahasa kuta dina sela-sela tenaga anu ngan sakitu-kituna. Hiuk harita sukuna nalapung kana bujurna Urwani. Hiuk cepet. Tapi Urwani harita ngantep kana tajungan bahasa kuta. Tadi toleh sok sanajan nyeri oge teu ditoli. Tapi bahasa kuta ngarendapan ka nyeri anu pohara. Napasna ayeuna mah karasa sesek lantaran katahan ku sukuna Arwina. Ku sukuna Urwani beki latih beki nyeri. Napas makin sesek harita malahan mah hese. Asa-asa sat Urwani harita neuekeun sukuna anu antuk nama harita. Bahasa kuta harita burial buncelik. Napas ngos-ngosan. Talilah harita krelok. Bahasa kuta oge sarua jeung Ki Jarmo ngalepaskeun nyawa eleh tarung ku Urwani si topeng iblis. Urwani ngarasa bungah lantaran dua lawanna nyatana Ki Jarmo jeung bahasa kuta teh geus namru, geus maling lemah, geus mal hudang-hudang deui lantaran geus paragat nyawana. Nya sabada kitu mah curilat Urwani harita ninggalkeun eta patempatan. Mangsa alam harita geus ngadeuketan kana waktu janari ngora. Dina waktu harita sasatuan di pileuweungan nyatana meong ngambe getih harita saterusna mah ngadeuketan kana getihna Ki Jarmo jeung bahasa kuta. Harita meong-meong ngadeuketan teuing aya kana sabaraha puluhna aya meureun kana welasna oge nyalampurkeun ka dinya. Anu antukna mah badan Ki Jarmo jeung bahasa kuta teh pedo pisan dihakanan ku si belang nyatana meong teh. Kasugri para wargi.
Urang tinggalkeun heula Urwani. Jeung ulang tinggalkeun oge anu aya di pilewengan nyatana sasatoan, nyatana Siblang teh ya. Kiwari urang kocapkeun deui si Mandaka. Si Mandaka dina poe saterusna balik dewe ngadatangan ke Bahjagata sabadana manehna ngarit. Bahjagata harita ngocorkeun elmuna kana badan si Mandaka nyatana jurus pamungkas. Si Mandaka harita nahan sangkan dirina henteu rubuh, sangkan henteu labuh. Lantaran karasa kumanehanana aya tenaga anu panas nyalira kana badana. Keserang mah kesang geus ngoplot harita oge menikeun ka base. Bahjagata terus-terusan harita ngocorkeun elmuna tina dua dampal leungeunna. Terus harita dikocorkeun. Nya sabada beres mah Bahjagata harita ngalesotkeun dua leungeunna. Sabadana Bahjagata ngalesotkeun leungeunna, cungkol we si Mandaka harita ngacungkol. Gebruk harita rubuh kana taneuh. Sabada rubuh kana taneuh Bahjagata cicicingeun langsung si Mandaka teh harita dipangku terus dibawa ka tengah imah. Digolarkeun dina samak salembar terus dianggelan atawa make bantal. Mauning harita anu jadi pamajikanna Bahjagata buru-buru popolah nyadiakeun ieu sangkan lamun si Mandaka udang teh mah dek langsung we diberi dahar. Sabada popolah mah harita mauning teh cumarita ka Bahjagata. Kumaha ieu Bah si Mandaka moal naon eta teh? Atamponna teh. Kula mah si Mandaka teh ripuh geuninganan. Moal naon mak tenang we tenang. Jurus-jurus kula ayeuna mah kabeh jurus pancakarang teh geus dipindahkeun ka si Mandaka. Kula oge boga eta jurus teh tapi geus digandakeun meureun di kopi lah cek zaman. Cek zaman ayeuna mah meureun gitu dipindahkeun kamampuan silatna ka si Mandaka. Mudah-mudahan we si Mandaka teh jadi jalma anu jejeg bener, anu bisa nyelungan kanu lemah, anu bisa tatalang kanu butuh. Pokona nama jadi jalma anu berguna pikeun negara, agama jeung bangsa. Bener teh ge Abah. Memang da kudu kitu atuh. Si Mandaka harita masih kena we ngakulir teu usik-usik malahan mah kerek sagala. Cikanana si Mandaka teh kacidaripuhna. Mimitina mah pingsan saterusna mah manehna teh sare menikeun ka ngagebra. Sedengkeun mangsa alam dina waktu harita paran poe geselingsir ngulon. Sakedeung di oge harita teh bakal asup ka mana kana waktu asar. Dina waktu harita si Mandaka teh ngulisik saterusna mah diuk ret kakeca jeung kakatohu. Sanggeus sadar si Mandaka leumpang terus nyamperkeun ka Bahjagata jeung Mauning. Ning eta ujang geus hudang sok atuh nya gerak dahar heula. Kan bae saayanya we. Engke lamun geus nepi ka imah kapan teu kudu dahar deui. Si Mandaka teu leleda. Harita langsung we muru ka deketan sangu. Sedengkeun Bahjagata mah geus dahar tadi oge. Sok ka dinya jang dahar. Caya we Abah mah geus bieu mah geus beres jeung si emak bieu sok we sorangan. Si Mandaka teu cumarita langsung we harita barang dahar. Serengse na dahar si Mandaka nyamperkeun ka Bahjagata. Pok harita. Haturun pisan Abah. Aduh pedo pisan ya. Sangu mana bulan katambah sama lagoang. Alah mana bulan pisan. Pas pisan tama asin alah. Asin japu. Aduh pedo kamu lamun aya peuting Abah. Bener pedo pisan Abah ge bieu dahar teh meni pedo jeung peuteuy dicoyalkeun. Mun teh mah kitu nya. Dicoyalkeun kana tarasi peuteuina itu aduh pedo pisan itu teh euy. Bener pedo pisan itu Bah. Saterusna ambe teh kedah kumaha itu Bah. Ya ayeuna mah hidup teh bisi dek mulang jeung atuh istirahat heula gitu. Lantaran ilmu Abah ayeuna mah geus dikocorkeun ka hidup, tenaga lapis oge geus dikocorkeun ka hidup. Atau bisi dek latihan silat ya sok sorangan tapi meureun wali baturan ku Abah. Ya abdi mah hayang we hebahnya. Tenan naon pameh ami we? Nya teu naon ujang.
Cok we eta mah hak ujang dik we eta moalna mah. Ngan ari cek abah mah mendingan buru-buru we Mang Surya jeung Bidarmini teh keur nungguan kitu sok. Ya pemain kita mah bete mau sehat tuh banyak. Urang kantun ya bah, mangga assalamualaikum. Si Mandaka harita kaluar ti imahna Bajagata leos ninggalkeun imah Bajagata. Kedila antarana teh si Mandaka teh tepi weh ka imahna. Di jero imah Mang Surya jeung Bidarmini harita keur ngobrol we. Ngaratangan si Mandaka ka Cidabungahan harita. Hok Mang Surya harita cumarita. Kumaha Kasep? Geus beres latihanana? Beres Bapak. Sukses kalian alus kan hade lancar. Syukur mah kitu carana mah Jang. Syukur eta ilmu teh ku Jang kudu dimanfaatkeun dina jalan anu hade. Ulah diguna-gunakeun kana jalan anu goreng, kadenya. Oh, atuh Bapak, mari digunakeun kana jalan anu jejeg bener. Nyatana dina jalan sesuai perintah agama Islam gitu. Heuh bener. Memang kudu kitu eta teh Jang. Sok nya bisi dek ketua heula mah nek dahar ka nyimanda aya sangumaha. Oh, punten we teh Abah. Neme teh jadi itu tuang heula sareng Bajagata. Tapi Bajagata mah ti payun tuangna. Margi abdi teh tadi teh boboh heula, sare heula gitu Bapak. Nah, geuningan maneh bet sare heula sagala. Kapanan biasana ge tara sare teu beurang. Nyeta tadi mah teu kuat capek bah. Capek nya anu antuk mah kuring teh. Ngagoe Pak we da capek teh ya. Oh, capek. Ya tuh lah cacapean teh teh ayeuna mah Jang. Sok we biasa aktivitasna. Nya teh hayang cacapean tuh bah. Hayang oge bisa kana ilmu silat. Ngan teh lah geuningan hayang bisa kana ilmu silat teh kudu capek heula. Mangat undang ari hayang. Kekituan kikian mana urang teh kudu capek heula. Mun hayang dahar kudu neangan heula dahareuna. Kudu macun heula, kudu itu jeung kudu ieu eta teh. Bener mak. Kehidupan orang teh memang kudu kitu. Mun hayang itu jeung ieu tong asa-asa kudu neangan ku sorangan. Bener Ujang oge kudu neangan ku sorangan nya. Ulah manja jadi jelema mah kudu motekar. Bener Jang, memang ulah manja kudu motekar, kudu hayang segala bisa. Ulah ieu mah meni jiga anu mungna naon, tapi urang teh kudu boga kahayang. Masih Mandaka jeung Mang Surya katul Bidarmini terus we uprek ngobrol. Teu karasa waktu teh harita nyarelekna reup we harita poek. Mangsala beurang geus diganti ku poekna peuting. Si Mandaka Mang Surya jeung Bidarmini seperti biasa ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah, diteruskeun jeung salat isya berjamaah. Jalma-jalma sejen oge di lemur angin seperti kitu sok ngalaksanakeun salat berjamaah. Aya anu ditajuk, aya oge di imahna masing-masing. Anu penting mah ngalaksanakeun salat we ulah sampikeun ka henteu ngalaksanakeun salat acan. Berarti urang teh eueuh guna jeung manfaatna. Lantaran dosa anu bakal kamimitian dihisab teh nyatana salat. Mun salatna alus maka pahala jeung itu jeung ieu na teh termasuk sedekah ge bakal nempelna teh kana salat. Nya kulantaran si Mandaka teh capeun geus latihan ilmu silat. Geus dikocorkeun ngagunakeun ilmuna Bajagata jurus pamungkasna geus kapimilih ku si Mandaka. Si Mandaka mah sabada salat isya teh langsung lojong we ka ngon saterusna mah guher we sare munikeun ka tibranaker. Sedangkeun Mang Surya jeung Bidarmini mah teh buru-buru sare, tapi ngobrol heula we ngobrol duaan. Ya sabadana aya kana satengah jamna. Harita Mang Surya jeung Bidarmini oge ngaleos ka ngon keur we sare munikeun ka tibranaker. Eleuh. Waktosna parantos CF kaum dangu. Insyaallah dinten anjing urang teraskeun dina bagian anu ka-14 na. Urang kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.